Teng 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 tong tong teng 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 tong teng 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 tong teng tong teng 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 tong tong teng 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 tong tong teng tong teng tong teng. Uy, ngopi-ngopi atuh. Aya kopi mah ye, mana ucaina. Aya cai nama tapi eueuh gelasna. Tuh. Can dikolasorkeun. Tuh, nya sia mengharamutkeun aing. Mana kopina atuh? Kopi. Buah seum. Putih ucing. Kelatinya orang nyula kopinya. Jika tegot, aing ngopi ye. Tong teng tong teng. Mang, Naon? apa teh? Saha? Si Ipan. Si Ipan? Kunaon? Bu kelek sa ieu. Heeh, buta haseum. Ah, sia masuk ngagibah wae. Bener nya. Dosa bang ngagibah teh teh. Bu kelekna Diangsian kumaha? yang silanya Sangkeun. Diseuceup. Heeh. Alus atuh. Kumaha teh tuluy seuceup kuruna teh. Jadi mana teh kudu meuli peletok. Anjing. Seuceup nepi ka mabok pan lumayan tuh. Mengirit heeh. Jadi teu kudu meser peletok. Asuh ge pan mabok sia teh. Cek aing ku aing urang seuceup cobaan. Ngarang teu meuli peletok kitu nya. Mana cenah ngeureunnya kopi teh lila ting. Naon dinya ieu deh. Kunaon? Tadi si Rabu jeung si Mus. Kunaon? Nya nyebutkeun maneh bau kelek cenah. Ira tadi di kebon geraji. Mana aja barudakna? Atuh bau teh naon? Ih, di kebon teh ku maneh geraji. Aing teh angga. Baunya si Ipan ih kelek aja. Heuh, teh ucing, Haseum. Ih, anjing kelek. urang ieu teh yang utah itu sebel. Sebelnya. Geuleuh. Ayo. Kelek namun bau pisannya. Mana kadek. Teh ya mah teh. Wah, ih, bau pisan si Ipan kelekna. Ieu teh duh. Yang utah. Ih. Oh, sabar. Ay. Nah, maneh maksudna ngomong itu kasih mengacai. Nah, aing mah ngomong kopi urang mah. Aing tadi si mengacai ngomong nama bau hasem. Sia mah kitu anjing di babaturan teh. Mun wani hareupeun setelah tukangeun lalaki mah. Naon aing mah dah henteu nya maksudnya. Aing Aing mah ngopi kasih Mang Acai, cayan, kelek urang mah. Alas, sia mah loba alasan goblok. Si mengacai ngomong kitu ka Tuh, aing. nya maksudnya dah henteu Terus aing nama teh sapek ayeuna aing ngomong baturan jeung Moal Sarya. urang yang bawa jeung maneh bu kelek. Tuh. Anjing itu puasa. Lain, kopi biar gak bau hawa. Lah anjing aneh lah. Hayang aing mau tanya Sarya. Ya, berarti bejakeun teh si Ipan bau kelek goblok teh. Jadi aing nu dicarekanana. Mang Acai dah, berarti beja jadi ngamuk ka urang. Kumaha we atuh? Ieu atuh urang susah Mang Acai mah. Ayo atuh. Ngobrol si Ipan anjing bauna nepikeun ka. Kenapa kieu bok naon nah? Hah? Naon? Berarti beja-beja Ipan. Naon? Urang dicarekan ku si Ipan. Dicarekan. Beja-beja naon? Buk Kelek. Ada aing mah ngomong naon aing mah. Artinya si Ipan kamu ka urang. Iraha Tadi kumaha ngomong itu? urang mau berteman lagi sama kamu. Aing mah teh ngomong naon. Eta teh si Ipan sensitif teh. Jadi tekawan gini nya. Geus waing urang papatahan ge kurang lah. Jadi pepatahan lagi. Tadi ngama ka manehnya? Sama. Goblok. Cek aing papatahan. Goblok, bergaubat dan aing namanya lah. Warna ini rambungan gak ditukang, ada di harapun juga nunggu kieu anjing dengan parabokan. Mana pan? Itu dia barudak, ya cek barudak. Aing geus cenah bau kieu-kieu. Biar oge.
si eta si Rambu jeung si Emus ngomong kana cara busiat, bau kelek, bau body. Wah, geus rupa ngomong kana teh. Tadi gitu cenah teu lah cenah juga nu hayang dipobukan wae. Ari eta kunaon eta? Ieu, heeh. Ieu mah eta. Tadi eta mimisan ieu mah. Lah, lu mimisan sadua-dua. Kapan aing bebas satu rek 2 rek 3 oge, da ieu mah kulantaran yang kadua jadi 2 gitu. Da mun 3 Tapi urang teu bau kan? Tuh cek saha nya mah wangi. Lamun ibarat kata mah ya, lamun cek pujangga wangina teh ibaratkeun bunga yang mau mekar teh geuning nyelangseng. Sak wae lilinya wangi. Mana yang mah cek saha aing mah teu percaya aing mah lamun menyebutkeun mana bau teh. Teu aing mah. Aing ini relasi itu atuh barudak. Heeh jeung susul kana jeung tanya Si kabatur deui ka cek ngomong kitu. oh. Ublong nih. Ini apa kene bauna? Kita guys cuma nih seberapa poin merenya. Ayo we puting gadang gerak main slot anjing. Ayo we nganepo. Aja sare jam 6. Atuh rek mani kumaha ku aing diajakan syuting teh kaburu teu mani meureun. Paingan we cek barudak bau-bau teh. Oke, kayaknya ini perlu dielap lagi 7 kali, ini memakai gesik, pakai gesik, pakai letak sekali, pakai cara bersih, dia mau, semua bener bekal aja nah, bisa kapangide yang sipan ya. Iya, anjing benar-benar jadi babaturan teh ngalamukeun wae di tukang sia teh. Naon tunya Oh, da ieu teh ngomong. Sia, ngomong. Cek saha Mang Acai ge ngomong. Nama ngecai mah dari leuwih-leuwih. Tuh ngomong nanya. Raja gosip. Ngomong sia teh langsung ka urang, ulah sok bebejok ka babatur, ka balatur, ka ditu ka si Mang Acai sia teh. Naon da ieu mah teu ngomong naon ka Mang Acai mah. Mang Acai na we atuh digede-gede ngomongna. Ari dia teh Mang Acai naon ka aing nyebutna teh bau godin, cenah bau dahdir, bau kelek segala gitu, Bang. Udah tuh ngomong gitu urang mah ka Mang Acai mah nya. Sia teh lamun ieu teh ngomong ka aing goblok. Da mana mah da teu bau sakiti. Cewek geus si Rambu. Iya. Nah, mana Pak? Tuh anjing dia si Rambu si Bang. Nah, Ayo ngomong mana? lain ayo ngeunaan. Tah, kemana tah? Iya. Keun mana tah teteh? Terus aing mah teh ngomong naon tuh? Mana gara-gara mana? Mang Acai na atuh beuti beja-beja. Aing mah teh ngomong naon? Nah, aing mah Pokoknya mah ini aing mah babatur jeung cia aing mah. Nya mau cainya. oh. Bau. Naon, Bang? Bau aja gitu.